Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'azzilullahu, walau jeung lamun teh mah yu'azzilu digancangkeun atawa disegerakeun Allahu ku Gusti Allah linasi kajalma-jalma syarro kana kejahatan kana kejelekan eta jalma-jalma istajalahum tangtuna bakal ngagancangkeun lahum pikeun eta jalma-jalma naon bi khairi seperti ngagancangkeunana kana kahadean lakodia tangtuna Allah mutuskeun atawa netapkeun ilaihim ka ieu jalma-jalma ajaluhum kana ajalna ieu jalma-jalma kana umurna. Jadi hartosna mah lamun Allah ngagancangkeun kana kematianana hiji jalma tangtuna ku Allah dimaotkeun buru-buru. Ngan Allah mah Maha welas Maha asih keun diantepkeun heula lamun jelema jahat jelema anu munafik jelema anu kafir sena menang hidayah sena kembali ke jalan Allah ngameh mautna nyanak iman jeung Islam panadaru lamun anger manehanana teu daekeun kembali kana jalan yang baik panadaru tangtuna ku Allah mangka ku Allah nadaru diantepkeun alladzina kajalma-jalma la yarjuna liqa'ana anu teu ngaharepkeun anu teu mikahayang liko anak kana perjumpaan dengan kami saur Allah. Perjumpaan teh sanes papendak sareng Allah tapi papendak sareng rahmatna Allah, papendak sareng yaumil akhirat, papendak sareng jannahna Allah, surgana Allah. Lamun anger dina kaayaan tersesat di dunia na teu daek neangan hidayah pitugianihi maka eta jalma dina kesesatan him anu kumarenehanana teu dipilarian hidayah ya mahun dina keayaan bingung atawa terombang-ambing teu puguh arah tujuan tak kitu jalma teu kenging hidayah teu mencari hidayah masuk bingung camangsa mautna teu nyana keimanan tak eta rugi pisan kabina-bina. Wa idza jeung di mana-mana masa ditimpakeun al insana ka insan ka jelema ditimpakeun naon durru kana kamudaratan tegasna kamudaratan teh awak gering bana teu boga duit teu boga hutang loba di mana-mana pamajikan uring-uringan pokona mah sagala ripuh susah mendapatkan kesulitan hirup daana marenana sok ngadua ka kami dijambihi bari berbaring lamun keur gering au qaidan atawa duduk bari husu diuk qaid au qaiman atawa bari nangtung ngadegkeun salat manehna ngadoa terus ka Gusti Allah da eta jalma teh palamma kasyapna mangka samang-samangsa kasyapna dihilangkeun atawa dibuka ku Allah dunyana dileungitkeun tina kasusahanana anhu ti eta jelema durrohu tina kamudaratanana tina kasulitanana marra maka balik deui eta jelema teh kana kesesatan tuh nya kitu jalma mah teu aneh ka alam yad'una kaya can pernah ngadoa ka kami saur Allah illa durri tina kasusahan masahu anu geus nimpa ka ieu manehanana ka ieu jalma-jalma kaya nu can pernah doa gitu kadzalika ari itu kejadian ari itu perkara atau itu jalma-jalma zuyyina dihiaskeun ku setan zuyyina teh diperindah dunyana diperindah kaayaanana tamana alus budakna wah sararehat gareulis karasep pamajikanana mentereng jiga Sri Kandi pokokna mah diindahkeun ku setan kanaon lil musrifin ka jalma-jalma anu kaleulewihi anu melampaui batas tah eta teh dihiaskeun teh ku setan
makanu tina naon perkara kanu anu bukti ya maluna dipigawe ku ieu jalma-jalma. Jadi kaseseueuranna kitu dina Quran dicarioskeun jalma lamun keur sulit sok ngadoa ka Allah ngantos diberi kesenangan sok poho kanu maparin kesenangan tah ku kitu mudah-mudahan orang sadayana lamun tos diberi kesenangan kanikmatan di dunia kudu buru-buru syukuran kanu maparin kesenanganna supados bagjana teu di dunia wungkul bagja dunia jeung akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum atur nuhun tina perhatosanana usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim.